Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mentek di Irak di Iran mah atuh kajian perang kokomage moal gimbir boga sejarah di ditu mah. Sahabat numpuk di Irak di Iran, tabiin numpuk di Irak di Iran. Nya nama nyaritakeun Kangjeng Nabi geus di luar kepala. Budak leutik keneh mun urang mah bangsa TK geus diajar urusan jihad fisabilillah, diasupan urusan kekuatan jihad gede saeutik geus siap jasa kana perang. Kitulah di dua negara Irak jeung Iran mah terus ke Syria terus ka gitu Taliban ke itu bae. Teu anehnya nama urusan perang teh lawan aing jeung Amerika. Lain urusan menang jeung eleh tapi aing mah ku benci jasa ka Amerika. Saha nu pangheulana keluar ti PBB? Iran. Luar biasa Iran mah. Ieu mah cercana ge bahasana ge demokrasi itu adalah aturan kufur. Negara Amerika negara kufur. Manusia-manusia yang ikut kepada aturan-aturan Amerika adalah orang-orang yang ikut kepada kekafiran. Orang Iran mah teu kira-kira. Menteknya yang serikeun. Waduh di Indonesia banyak orang-orang yang ikut kafir caknya. Di sana ada Habib Rozak. sama caknya. Kira-kira yang serikeun Habib Rozak. Itu tuh bagus. Kurang lamun gitu dah memperhatikan terus ke informasi Timur Tengah. Wah, orang teh hudang giroh orang teh kulantaran teu meunang ditutup. Informasi nu urang dibeli kunyana sehingga atuh geus teu boga informasi aja 20% informasi itu ka dieu. Disalahgunakeun deui nu 20 ge majar teh kekurangan pangan, majar teh ketakutan, majar teh mentek sekali-sekali ka Irak atuh ulin ulah ka Cikupat teh naon garang-garangna? Naon garang-garangna? Di Cikupat teh ngomong atuh sih oleh sini izin. Aduh, mesti pajar osok atuh osok mah osok wae. Masyaallah Gusti Allah karim. Wassallallahu alaihi lan jalati ngatos sesahal Aliun sabasina Ali nu jadi imam naga Sayyidina Ali. Langsung diterima bae tambah doa ku Gusti. Allahumma gfir lahu atu Sayyidina Ali nu ngadoana. Ai urang mah nu ngadoana teh lurah. Lah tukang mabok, tukang judi, ngadoa nu kos kitu mentek ai mah nyaten upaya ulah didoakeun ku nu kos garit. Nya nama cukup bae di tukang we lah. Nya nama bangsa mawana bae mawa. Ulah nu ngadoana kudu ahli Allah, abe nu ngaminanna malaikat. Itu ga namun ahli Allah. Allahumma gfir lahu sak malaikat amin. Warhamu amin. Coba lamun bangsa tukang mabok Allahumma gfir lahu henteu amin. Repot pan urang kena himbas tempat. Aduh masyaallah wa kabaru lan takbir ya Ali alaihi ingat sesahal sitan ing nenem. Nya nama takbirna genep Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sahabat nanya kok gendep sih? Beda ieu mah biasana opat kok ya genep. Wa qala innahu badariyun. Sayyidina Ali lan wajab ya Ali satune sahali ku kang bangsa Badar. Nya nama perang Badar mentek genep takbirna. Tuh gitu mentek urang ge atuh. Ulah sieun urutan gede. Innahu badariyun teh maksud nama miman syahida. Tiga saking ngongkang lahing edan gitu hadir Yaman ma Rasul semerta Kangjeng Rasulullah gozwata Badaring dalam perang Badar. Bisanati dzaniating dalam tahun kang kaping minal hijrah saking hijrah. Tinggal cerita perang teh. Wa Badarun ala arba'ati marahila utawi Badar iku tetep ingat sepapat pirang-pirang marhalah. Di mana 4 marhalah teh minal Madinah saking Madinah. Kadat lil rajulin usama Badaron ana ya Badar. Kututup kade wong lanang kang denaran ya rajul ing Badar. Eta teh ngaran jelema, di dinya teh aya jelema tadi Badar teh ngaranna Badar. Mentek dipake perang di daerah eta. Nah, nu mentek di ngaranan bae eta teh Badar. Asal jelema. Urang dinya ngaranna Badar atawa pasumiat makaden arani itu ya Korea bismi kalawan aran rajul jadi Badar. Atawa cenah cek sina sirah mah sumur dinya teh ya sumur Badar pas perang tadi sumur di dinya lingkungan Badar. Geus Kangjeng Nabi instruksikeun ka ditu ka sumur Badar, ka ditu ka Badar, perang di Badar. Badar ayeuna jadi be ngaran Badar. Tenar lah kuari Badar. Anta kaya salawat Badar.
Salatullah salamullah badak la taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah tak bi ahlil badri ya Allah. Kuari mah dipakai lain paranti perang mun aya panganten datang ahli badar lain ahli badar ya mah ahli mukasyafah aduh dinisbatkeun ka Kang masalah sih. Masalah Gus Dur menang harita di MPR. Waduh, maca sholawat badar pun. Amerika tercengang. Wih, kok pakai sholawat begitu jagana? Udah turunin aja Gus Dur lah. Kenapa sih pakai sholawat? Nah, iya. Jadi perhatian sholawat lantak. Muhammadiyah mah ngabidakeun nggak usah dipakai. Nah, sebab Amerika gergete, besi nyerang ke Indonesia. Kurang maja, lamun di perangan ku Amerika masalah. Masalah salah jangan baik emang gue tebogan naon Pak anu berat perang ge atuh pan sawah lega imah perusahaan jabatan jatuh adu berozak Pak kuali atuh sanajan teu perang ge paeh masalah ya tebogan naon nya mah tuh aduh eta denok melulu denok ikulah di ajma jumur meureun di mana kurang denok meureun ye ajma jumhur atau hayang nu denok deui ajma jumhur kekompak sabah ulama jumhur kalana takbiratus sholatil janazah arba'an hingga tasatuhuna saga takbir salat janazah iku papat itu ala anna takbiratus sholatil janazah arba'un guru nama ikul hadis rawil hadis wallahu Summa amatul mu'minin kari-kari umume wong kang mukmin kabeh ingkanat lan lamun ana yaruh la imana la iku ora iman iku mawujud gaderuh kana jasadu hajifatan magana apa jasade yaruh iku babatang la qadralahu ora pangkat iku mawujud gade jasad wala kimatalan ora rega iku mawujud. Lamun tadi orang nyaritakeun mengenai wadah tergantung di wadahanana nu dingaranan wadah eta hiji awak kadua zaman katilu tempat asbahan kanat au azminatan au amkinatan wadah tadi urang keur ngabahas masalah wadah awak ngawadahan roh nu hiji rohna teh nu diwadahanana arif billah wali Allah anu geus datang ka halatun idza wasala abdu sumi arifan billah dibere kaluwihan ku Gusti Allah mukasyafatul asrar disingraikeun disingkabkeun rahasia-rahasia ilahiyah awak nu ngawadahan roh model kitu mulya cicing di leuweung di udag-udag cicing di luhur gunung di udag-udag urang mah di nu loba jelema ge ditoler-toler sebab rohna akur jeung nyana barang amprok teh batur jeung urang jakur teh mah jeung aing nyana boga HP aing boga nyana nonton TV aing ge osok aing osok dagang nyana leuwih aing beuki duit pemerintah nyana ge sarua atuh geus tah mah teu moal sia tapi lamun beda mah pikiran urang ka dunia nyana ka Allah lirikan urang ka dunia lirikan nyana ka Allah dedengian urang ka dunia dedengian nyana ka Allah cabak urang ka dunia nyana mah ka Allah lengkah urang hanya sekedar untuk ngalengkah jang dunia nyana malah lengkah teh ka Allah
cicingnya di gunung diudag, cicingnya di leuweung diudag, cicingnya di kamar pamajikan anu teu heula ngudag. Ieu mah boro-boro ku batur ku pamajikan ge di jauhan. Pamajikan ge geus embung ditoel ngajimpret. Teu mulya eta mah awak. Teu mulya eta mah kos kitu mah. Tah ieu lamun geus jadi arif billah pohara. Diudag lantaran naon lain awakna mah hideung, kumisna beureum. Tilok mandi deui. Aduh. Ambeuna geus aya 7 mulut. Tak itulah loba jelema hideung tapi dimumule ya lain awakna nu di jero awakna mawaan nyaokana asrar iyalah nyana wa yutabarraku bihi hayyan wa mayitan keur hirup jeung keur mautna di alep barokah zdahimun nas ala qabrihi dadasakan di kuburanana pada zararah Stasfa biturabihi dipake syifa lebuna dina harti ngengkei ngabandaya ti manda teu mendi geus kitu bae eta mah digerakkeun ku Gusti Allah, dilarang ku PKS, dilarang ku Muhammadiyah, dilarang ku Persis, Wahabi ngalarang zarah teu katahan malah eungkeuy-eungkeuyan moal bisa teu menggerak Allah. Jadi Mekah ge sangkilang diperketat teu meunang zarah nu zarah mah loba bae. Sangkilang orang Arab nagatu ziarah bae dilarang kusu di Arab ziarah bae nu asli nama orang Arab ge biasa bae kabake zarah kamala zarah ya Allah moal bisa naon gitu kan ditahan kahiji. Nomor kedua lamun rohna sakadar nyaho ka hukum Allah atuh awak mulyana sesuai jeung roh nu nyaho ka hukum Allah. Nyaona ngan sakadar ka pikih doang dimulyakeun sebatas pikih bae. Neuk nanyakeun rukun wudu bae, rukun salat eueuh bae anu menta pituduh soal batin emang sakikituna. Sakikituna bae engke nu kos kitu mah dimuktamarkeun di bahsul masail. Ai urusan sir mah moal bisa bahsul masail. Moal bisa coba itu nek dibahas urusan perasaan atau moal bisa perasaan sebab perasaan manusia orang resep ka baso nusa orang resep ka somay atuh gelutnya nangke saurang resep ka nu pendek nusa orang resep ka nu jangkung moal bisa dihijikeun teu maka resep ngaranna ge resep mah nu hiji resepna ka anu gitu naon ngaranna gendut nu hiji resep ka nu krempeng atuh moal bisa dihijikeun perasaan rasa geus eueuh bahsul masail temen nu aya bahsul masail mah iyalah hukum fikih datang kadinya bae geus saha anu hebat saha nu unggul eta lah dibere penghormatan sakikituna wa kadzalika in kana talimatan hamilatan li kitabillah nyana nyaho bahkan talal Quran hadis loba tapi nyana ngan saukur dibabawa bae talar ngan sakadar hayang menang piala ceramah we paling ge netekeun targetna tarifna tadina 1000 sajuta hayang naik 1,5 juta naik deui 2 juta naik deui 3 juta boseneun jelema turun deui tarif turun deui sakikituna bae geus dikiaikeun satendek ceramah bae ketika henteu rek ceramah mah teu dikiaikeun ku sial-sial ting teu masyarakat atuh henteu sial nyanana nu sial geus kitu bae eta mah teu bisa dibobodo emang sakikituna nyana nalar hadis teh ge endek ceramah doang. Ketika eureun ceramah mah hadis ge pohoan deui. Ge acara naon anu neangan hadis. Jadi lain jang dirina hadis teh jang masyarakat jeung syaiton. Atuh sakitu ya bae geus. Teu bisa dibobodo sakitu bae geus. Diakpatkeun. Ahli hakikat geus nyahoeun sakitu bae geus. Atuh Quran ge sakitu dilagamkeun teh lain jang nyana jang batur. Mau tinggal jerit bismillah ge bisna di Jakarta himna di Singapura atuh masalah geus sakitu lah bae masyaallah karim kamulyana semet sakitu bae jang bayaran geus jang tontonon geus eta mah hamilatan alibatan hamilatan li kitabillah mulyana ngan semet sakitu bae
Nah kuari mah amatul mukminin handap guys umumna jelema iman jelema mukmin kadang-kadang sholat kadang-kadang teu waya ka pasar waya ngredit waya nonton bola ke waya breng zikiran breng muludan ke perebut berkat biasa baik gitu panitia perebut hasil sana biasa baik gitu DKM masjid ke perebut duit masjid gitu. Amatul mukminin tak kos gitu tungtungna imam jeung imam ribut khotib jeung khotib ribut jadi beda sabaraha aing mah 300 ban aing mah 150 kieu amat ieu urusan wah demo amatul mukminin hina geus tah sebut sakitu bae geus digunjingkeun ku masyarakat atau digunjingkeun da emang sakituna bae geus tah jadi mulyaana jelema tergantung kumaha nu diwadahanana lamun diwadahanana geus kal jibal gunung atuh gunung mulia kumaha gunung mah ditumpahkan ku lalaki teu ngomong ditaekan ku awewe teu ngomong sugan oyak-oyakan barang aya artisna jante gunung mah kudu kasep atuh cicing kudu nyungir cicing ku awewe kolot atuh nini cicing sugan ieu mah rang da beng serat haji oyak-oyakan atuh teu gunung tah kitu ngomong teu kitu bae gunung urang ge kudu kos gunung didatangan ku jelema kumaha bae atuh cicing mah biasa tidak cicing teu robah hate sugan urang kabita sugan henteu tapi lain haju orang pesimis lain biasa bae harti ieu mah hametna ke gunung untuk ngomong-ngomong jelema aya dulur urang baeud bae pan aing mah wali cekeun wow wali kos kieu bangga awet ya wali atuh talian abet ya wali piceun jadi sok aju berubah barang guguru torekat aju tilok ngobrol gua jeung jelema nyorangan bae bareng lain norekat gede hutang ieu mah waduh nyilip gorengan jadi biasa orang pikiran bela hati orang terus kumaha datang ke mana ya ibadah ke Allah petunjuk guru nanti taki orang can datang terus orang petunjuk guru yang muntas ieu ka dieu orang teu bisa Gusti tancak guru teh pikiran coba kusia nanaonan eta neuleuan awewe mata teh ngeunah jasa neuleun nu geulis tapi pan sakedeung paling 20-30 tahun kangenahan siang ke jadi siksa maning peureum engke mun peureum di akhirat salamet di bejaan pantaku guru waya hayarang da kadeuleu susuna mah tuh di deuleu bae tetep bae heran eta urang ku nyaho mending mulain kiai komo Habib mah Habib banget bloon jasa sama Habib mah ya ngomong aya jadi urang mah pan aya izin gitu mendeuleu susu teh Habiban tuh besar banget nya ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngaku netalah orang harares jasa ngan syukur kageunahan sekejap tapi ku urang teu bisa diriadhoan teu bisa ditapaan Masya Allah geus daripada urang teu bisa mending di jero imah bae geus lamun urang tet kapanggih jeung awewe hayang neuleu mending lompat ka imah cekel pemajikan urang jero naon buka urang buka emang kurang tadi aing neuleu coba akur teh jeung ieu jadi geunaheun majikan ge pasti keom bae pan bukalah deuleu jakos kitu doang jek janna teh geus tutup deui aduh tuh urang lamun teu kitu atuh terus ngabayang-bayang we cek Sidina Ali ge Kangjeng Nabi Ali sok naleukeun kos kitu lamun hayang neuleu nu di imah bae eta kitu Sidina Ali mantak nya mah buka puasa ge di imah Sidina Ali hebat jasa Sidina Ali mah nya geus neuleuan jem bae barang trong batur manginum nya mah hekok eta wali teh kos karitu wali teh Masya Allah wali teh kos kahari itu wali teh ulah disangka wali aju tilok jeung pemajikan malah mah wali mah lantaran tilok ka mana atuh eta bae digegesek ji kitu mah wali beukian atuh leuwih teu beukian wali mah ya Allah seluruh nafsu salah
iwal ti hiji nafsu ka pamajikan nu di alam ku Gusti Allah atuh boga aturan ge weh kumung konon sih mah weh ya Kangjeng iku kan wis ngucap ye sakehe weh sakehe atuh Kangjeng Nabi geus carita kullu nafsin wabeh nafsu cilaka cek Kangjeng Nabi illa hiji doang nafsu ka pamajikan di alam ku Gusti Allah teu sanggup lain teu sanggup kurang hiji cak Allah dua sia tah asal geus gandengan dua pengen ampun entek aya hiji lalaki deuk nyandung Kak kulan beja deuk nyandung minta izin bae deuk nanya bae kula mah kakek nu mantak nyandung naon atuh kurang ieu kebutuhan kurang terpenuhi kuari mah kieu bae Kak kula ti isuk datang ka sore datang ka peuting moal make celana da sadek lah kakak salah kira seri we ya aing naonan sakira ya aduh geus jadi atulah tuh kuduna kos kitu awewe teh tah geus ulah dipambelikeun sempak kula mah geus pokona ya Allah ya Rabb taya nu kos kitu teh eta aya di awewe nu sok teu isin-isin ka dieu minta cai cenah ki yang satu yang salaki kurang tuh salaki bobogohan kawin deui atuh meureun nu mantak kitu ge meureunan nya teh kurang kula geus teu make calana sakjana teh sadek nya malah nonggeng eta boga ka izin biasa mata kurang lamun ngahareupan nu neuk dicandung hayang saya di sorangan hayang saya sorangan ulah diladenan geus gegeran bae bade cai balik nah moal eureun-eureun ngocoprak bae emang nanggapnya na doang teureun jelema deuk dicandung atau geus dicandung moal beak-beak omonganna ngogorengkeun salaki bae heuh teh heran nu dicandung lah atuh kahayang kula mah cenah mun nyandung atuh keluar kola teu ngora kitu pantak urang goreng kan ngora atuh kahayang udah cenah mun nyandung mah kan ngora oh beres dah kan oh beres atuh urang nyandung ayeuna kanu geulis atuh bocah kahayang ulah mah jaga sekolah kanu geulis teuing nya teh atuh nu biasa bae aja nyandung kan nu jore atuh nu jore bae dicadung kerahayang nu geulis oh bener na kan kira bener na coba ayo bentek ka makola Haji Adang Pasir nyandung mah kudu ulah ngadengikeun omongan geus bae ka makola Haji Adang eta Rohul Haji Adang aduh ngaji ka mana nih nah eta geus amatul mukminin kuari palihandap wa in kanat la imanalaha kana jasadu hajifah lamun awak ngawadahan rohna eueuh imanan Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu dan berbagai agama-agama kafir nu teu percayaeun ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi sebagai Rasulullah jasadna eta bangke nu kos kitu bau geus kulantaran bangke la qadrolahu urang liwat aya bangke moal nawar urang ka bangke eta hargaan bangke mah tamah moal kebel ge ku bilatu na ieu la jelema eueuh imanan la qadrolahu wala imata eueuh pangkat eueuh harga kuari kadeuleuna ku nafsu nyana make bibiben nyana make kitu rais nyana ngegelegedai di jero mobilna sakikituna doang sakikituna paeh nyana jadi para bilatu para cacing paeh ya di akhirat bakalna diasupkeun ka neraka digiring maka sana brus abadal abidin wa amadal amidin naudzubillah min zalik kafir mah di bos teh keur boga duit loba duit jangan ngabagikeun duit ngagaji kakarak dihormat kafir teu boga duit sampah di dunia kene mukmin mah mukmin tetep bae aya kamuliaan sanajan susah tetep bae komo nu bageur daek babantu
daek solider toleransi beda Masya Allah ente nu didele teh harta jelema mukmin nu didele adalah dedikasi kadar keimananana tah eta teh lamun jadi jelema nu iman doang tapi teu ngalaksanakeun panghandapna deres keneh di akhirat tetep ka neraka dipiceunan heula bebersih nah ke kokotor-kokotorna ke geus bersih mah di ka sorgakeun deres nu kuari osok judi nu kuari osok itu mabok ngan nyana aya imanan amatul mukminin rata-rata teteh hampir kagoda ku nafsuna ieu mah keur parah jasa tetep dikerbekeun ka neraka dikumbah engke dipoles moal kebal bangsa 1500 tahun lah poles sorga tapi kafir mah Pak deuk kumaha sehingga cek malaikat Jibril coba periksa besi aya umat Kangjeng Nabi aya nu nyelap coba mun masih kene aya kaluarkeun ndek di steril ya kaluarkeun gabetot aya hiji deui geus nempel jadi kerak iya hiji coba udangkeun sia saya Edi orang mana saya Cikupa itu saya bersedia emang kurang tak tadi emang bisa ke kula ini tukang jagung we cek jangan teh oh iya udah ke dan di Indonesia agama non Islam sa pangeran sia Allah sa Nabi sia Muhammad isi ikan neraka emang tilok salat teu pernah sekali-kali aja puasa saruan teu mabok baik cenah kalau di dunia jeung sabatur sia Teddy Freddy Alek aduh haji boro-boro haji kula mah zakat geus teu nyawa zakat saya di neraka aduh kula geus puyeng nya sacekeun ieu seribuan tahun kula mah ieu neraka rek diberesan ieu tinggal sia doang tinggal kula doang ambo ya kabeh geus disalorga Gusti Allah jadi kebersihan emang dia itu tilok ngaji tilok oh itu ngaji waun teh jeung ke henteu cing kiai teh wau teh wau kula bawa ge jeung anu sok ka imah kiai henteu sugan atuh sia ieu sugan pernah kukumaha nyahon teh ka imah kiai nyaho sakali kula ka imah kiai waktu hari teh ngepung-ngepung embe liwat ka hareupeun kiai eta doang tak kula basa kitu doang oh geus salamet atuh sia salamet kula salamet lantaran pernah liwat ka imah kiai. Nah, mantap geus teu kudu jeung kiai mah liwat bae geus ka imahna. Ya Allah. Geus atuh diseseh dikumbah jangan teh geus jadi jelema. Geus gara ka surga. Nah, embung cek pan embung. Pinuh meureun surga. Ceknya nama Puri Jaya meureun. Fajar Puri Jaya pinuh. Mung jak jangan teh lah gula ngomong pinuh ente coba baik adi tu bae ente lah moal gula mandek di dieu bae cek jangan atuh geus dibujuk eta teh bae izin geus gula di luareun ieu bae pintu gerbang lah geus parinuh moal salah gula pandeurina ieu ka sorga izin jasa cek jangan ente coba bae gara-gara itu ente moal doh cek Gusti Allah gancang bae caritana daek ente maneh pang susahna maneh di sorga pang akhirna maneh di sorga dibere sapanjangna dunia salebarna langit diijikeun ta eta jang maneh nu bener Gusti sok ngalalaga kula aduh bener dilalaga cek Gusti Allah aing mah teu pan lain lurah lain bupati tilok ngalalaga aing mah pangeran nya aing gara asup nu bener ya Gusti ayo gara asup bae tah siapang susah teh dibere sakitu. Badak asup jana ka jero. Waduh, geus digepayan bae ku bidadari. Aduh. Kitulah pang susahna di dunia teh sakitu. Kasugihan urang di dunia bandingkeun jeung nu susahna di sorga. Eueuna naonna. Nu penting ulah kafir naudzubillah min zalik sesenangannya na di dunia memewahannya na di dunia ngan sakikituna doang nu mantak ge ad-dunya jannah lil kafir
dunia mah sorga jang kafir. Nah lamun jang mukmin ieu adalah penjara. Kitu teh geus urang mah di penjara nu mantak di penjara gitu. Ieu haram itu teu meunang ieu teu meunang kos di penjara. Ai kafir mah ieu meunang itu meunang los. Tah urang mah jadi kuari ngredit haram, zina haram, mabok haram, bunga bank haram di penjara, tapi untuk selamat jaga di akhirat. Tutup kitabna ieu malah kadar ke urang nyaritakeun kitu wadah nomor kedua al-azminah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw safinatani yatawa tabrakan opo para huroro fakada bataini maka iku kaya dabahroro wal malahani lan utawi nahodaroro karo kibaini iku kaya wong kang nunggang karone. In kana talahum alamun anaya karone safinatani iku tetep kadue malahani. In kana bihi mamalun ajnamiyun maka lamun anaya iku tetep ing dalam safinatani apa harta kang bangsalian lazimakulan. Maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu dhamanihi apa saparo katempuhanane kulan. In kana dalan lamun anaya safinatani li ajnabi ini ku tetep kadoe kang bangsalian lazimakulan. Maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu qimatihi ma apa saparo regane safinatani. Walau asobat lan lamun parak sapinatun opo parahu ala gor kini ngatase kakerm jazatorohu mecaiha wakawanang apa ngalungkeun banda-bandane sapina barang-barangnya sapina wajibulan wajib yatorhu li rojain ajat rokib kena ngarep-ngarep ing kasalametane rokib. Ayun toroha maka lamun ngalungakeun ya wong malagairihi hardalian wong bila idnin kalawan ora idin domina maka katempuhan ya si wong wa ila nakul bila idnin fala domina fala maka ora katempuhan ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan. Maka orang dina minggu ieu sakumaha rencana orang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama orang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu ka ngaji kebelamat ka ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae
macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa. Nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing, nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan, aya nu 7, aya nu 5, aya nu 3 geus hebat kabeh, aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus, aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibacaan teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV tapi berita nyaho bae berarti nonton teh kitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan naon gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga, luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan negara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih, mudah-mudahan saralamet kabeh nu ngeusina jalalujur, nu ngeusina araradil, nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus, mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngeunaheun. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeutna jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae eta kekarak hiji.
kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah kadebejakeun. Kalau kadebejakeun lantaran aya kekhawatiran lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana kanyahoan ku urang kanakalanana jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nyaho tiis jauh panas kahareupi. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh haju penting setik dahar deui saur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama majena diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener tadina 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran tapi aya di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit kuari diinfus kene geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima taraweh urang ditarima seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Mesyiria, tambah deui Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak. Lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Oh, berita-berita anu arah asli datang ka urang eueuh. Berita Mesir teu asli. Berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak. Ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelit. Mantak teu nyaho berita nu asli.
berita Mesir kos kitu tepuguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya ngomong bae cair. Nyaho aslina. Eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh. Urang nungguan NU milai NU-na. Nungguan Muhammadiyah takabur. Nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri, ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Di saha ieu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh. Mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari mah. Panyaho-nyaho, panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan. Berita teh 20% ge boa aya boa eueuh benerna. 80% kabur. Lipisi atuh kitu keneh. Jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Eta geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah tuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu. Berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh. Perang mah kajian nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler eueuh. Kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji acan. Perang Irak nu parah teh orang Irak bae. Ai multi mana nu paeh eueuh hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya. Eta sakitu limbah eta. Teu komo ieu badana bagi sabilillah. Di Palestina asal paeh seuri. Anakna paeh di Medan Laga, bapana ngadoa, Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careureukna bae nu ditayangkeun teh. Padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Eta teh sieun datang ka kuari. Diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng. Pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui. Bohong. Kabohonganna kumaha? Nu biasana tilok anakan ngadadak anakan. Nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali lahir. Kakawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha eta? Jih, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Tuh, eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina ona anakan aya bapaan. Di urang eueuh. Nges model da pokokna Indonesia mah. Mantak Amerika resepeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Nya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak bulu urang. Nah, ieu mah sakadar bae.
ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebat jasa jelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna, terus setrum dicuci, dieusi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun, berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ye endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung henteu nu jelas mah seperti gitulah. Tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak. Masya Allah. Lompatlah ke Syria datang ke kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebat dah Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak, iya hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkanlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan. Mun ieu ieu, mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi etalah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang. Nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS, ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Sak bodole mal berit mal ceramah dia sabaraha teh ceramah dageun target teh pokona tahu. Tah ieu geus sararese ku ari tah resah kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur. Kapan
kafir tapi lamun ditinjau bahwa ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad diberondong masyarakat tu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang kuari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah malikanya iya ditembakan ge sabaraha ratus di sarua bae Yahudi ditembak deui kadang sedegen jalan kan gak hiji jeung Yahudi malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya wah berapa ya urusan dia geus sarua Islam ditembakkan kafir ditembakkan sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak dipencit ge teu teurak dipencit ieu kuari kesulitan maka larinya na ke Irak digempurlah Irak ISIS ku Amerika di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika buatan Amerika kuari nu ngagempur Amerika sia mah cek Amerika teh nyieun-nyieun bae kita ke Amerika diembung sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak kiai dele kitu peluruna begitu dipeluru dia dele oh buatan Amerika berarti buatan Amerika geus kanyahoan ti awal ge ngan di gitu dirahasiakeun kuari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu bedana cenah ieu ka Amerika siap ngan deuk nembakan urang Amerika ulah cek ieu ulah ka Amerika aing pararae aku hari ger digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui nah ku hari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana ieu ISIS pohara jasa cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedangkan nyana babarengan jeung Islam nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh ge di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa antak sing ada eta Cikupa sing ada di Citra sing ada bisi aya bom nyasar ka dieu geus ulah sok ulin ka Citra loba tukang jagong di dinsing ade keur carita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung ngan lain carita hawa nafsu carita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadeugeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang tentara Amerika salah letres deui sarua Maha Kawasa Allah hese urang menyaritakeun Maha Kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha coba ayo? Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kunaon embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh cep golepak coba cek nu sejen teh pan ieu jauh amat ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna
Anjana kekikian goler deui. Cek babaturan atuh ingkung bahaya. Stres lompat deui. Jadi batak salah stres kabeh. Mantap, masya Allah. Di ditu mah stres ge perang, di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Manta cai kiai. Kunaon? Pembajikan kula milu mudik, teu bebeja deui. Wah stres kuari. Pemajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Ya bodoh teu lalaki kos kitu. Pemajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran teh mah budak. Lo ayo jajarkeun. Pemajikan datang teh si mana sia? Milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Guys. Stres kan pemajikan anak. 2 stres, laki dan suami stres 2 anak. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan, kemudian Syawal, urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare. Mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nu kaseberang balik deui ka dieu. Di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah. Supaya ulah benang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangunna tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cek cenah suhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga. Je beneran sih yang ngomong ya. Tenang. Dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guruna. Teu sambaragat jadi. Boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru kahiji Palestina, kedua Mesir, 3 Afrika. Kaopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya na bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah deket Pangodokan? Ya urang itu tahu misteri ya tamu. Wallahu a'lam atuh buahnya buah henteuna. Teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saha teu ngamejakeun rahasia cek dan. Tuh engke bakal datang deui ke ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenallah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur. Didinyalah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah. Lumpetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain 2 bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae gitu ngeguling ragag bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun mawa salipi ya enggak bagi korma dek model itu pada di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu dah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan
anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu pugu di HP mah oh berita itu keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah oh ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja jadi jalan teu bisa keluar ketika tankna berubah keluarnya dianggap geus pararae lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe begitu kalaluar kaget asli apa ririwa nah begitu ditanya asli kok bisa kuat seperti eta lah jadi di jero guha teh aya nu merean korma aya nu merean cai keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh lantaran naon orenganan teu kudu aya nu mere teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu melalui orang asing dan lain sebagainya per detik ieu masih kos kitu cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cenah beungeut nama orang Indonesia beneran aing mah seru sih beungeut orang Indonesia rupana orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean nu mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia terkenal nah ieu urang Indonesia na urang mana teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu oh minen ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong teh. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo guys. Tembak kena geus beres bikin deui lep eueuh ieu kamodelan perang Palestina teh seperti kieu nu matak Amerika kewalahan layeuna senjata beak tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh deuk perang mentalnya na gencetan senjata nu minta gencetan senjata kan Israel lain Palestina tertanda terdesak berarti orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan apa? Pokokna aing mah perang menang eleh perang terus. Ari Israel targetna kan menang, orang Palestina lain eleh menang perang terus. Mana hese tah mah kos kitu mah. Hese tah mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna nu katembakna teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik ye
cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot tayangkeun eueuh nu disorot teh anu jelema hararees nyusuan atuh kos kitu mah ditayangkeun dadada tuh pasti paeh ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh nu di medan laga ku sia tah tayangkeun eueuh pan teu ditayangkeun ye kader mah tara renang we model segala ngaroko Ji Samsu menang di mana itu Ji Samsu lamun lain di Indonesia kan hese Indonesia tuh kayak gitu ganti nyaho orang mana orang Indonesia ada tuh nyaho orang wallahu alam kos gitulah kejadian seputar perang Palestina mantap ke ulah kaget besin ke di dia anu dikirim ke Palestina ditunjuk ke kukulat berangkat sia ngan sasalaman mereka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona tapi loba yang nunggu daftar geus kula siap kejegei siap berani amat hutang gede jasa aing bandingan perang bae lah ka ditu aya deui kula daftar cenah kiai kula emang pamajikan derek cicing di imah maning perang bae geus ka ditu jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan anu bobogohan diputuskeun tah frustasi ngaranna teh mah tapi lu jelas loba keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu bahkan loba Yahudi nu asup Islam ararane ieu mah muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya sia maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak sia tepuguh maksud ieu ilah ISIS nah di urang teh geus aya ISIS teh sanajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada berarti kan aya nah kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana nah mantap kuari dipertimbangkan andai kata Jokowi menang bisakah nyana numpas ke ISIS seueur siapa heran mau untuk percaya teh gitu andai kata Prabowo mampukah dia iyalah nu keur dipertimbangkan terus jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kaharep aya sababaraha anu ngarecokeun hiji kedua ieu bakal RRC milu di Indonesia lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi eueuh hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari tenang kalem heula kalem emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kaharepna pohara urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta tetapi kaharep geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu sebab ieu peperangan berlanjut di ditu lamun terus di ditu milu Mesir milu Syria milu ka Palestina Turki milu didinyalah bakal milu sababaraha negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu nah ieu saha ke anu menjembatani mantap kuari nu boga pencak gara siapkeun pencak nak jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemupuhan bapak bae minimal malah
rame ya urusan negara, urang menceritakeun negara seperti gitulah. Encan perpolitikan, perekonomian anak, perbudayaan anak. Lamun urang nyaritakeun Inggris. Perang tekan butuh biaya. Israel ngebom Palestina, butuh biaya. Sabaraha hiji bom. Biayana meuli bom ti mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayo ya lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu kabunga umat Amerika. 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari. Per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia. Nomor kedua di samping pabrik-pabrik. Eta Indomat. Nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Urang murigak bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanya ka Indomat. Satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena urang Islam. Jadi kumaha deui atuh? Memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salapi teh di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi teu terlalu loba. Di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Nu lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania. Di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah. Ka Palestina teh deukeut, kemudian negara kelahiran para nabi. Neangan nu salapi hese. Neangan nu salapi teh hese. Kula nanyakeun teu nyartieun, kula nanyakeun sababaraha nu ditanya, ayalah nu paham. Aya ge hiji 2 doang, leutik di sisi saeutik. Etalah cerita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah. Urang kulon atuh biasa bae. Kulon kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngabalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese orang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nyana mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum katincek-tincek teh mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mandak orang Indonesia mah sanajan huahe ye wae gelut batu hayu bae dek aleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala pan teu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohongan anak, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh Jawa setelah teh ya Gus Dur kabehan. Di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu. Sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian.
orang cas deui pemikiran orang supaya gairah ibadah orang leuwih mantap, gairah orang leuwih prima, keyakinan orang beuki mantap, orang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar, teu sieun ku panas, teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae. Hiji bae Allah Subhanahu